Dina Al-Qur'an tepan aya bahasa wa masakin thayyibah. Tempat-tempat anu bararagus, Masya Allah. Horenganan di surga teh urang hese ngabayangkeunana nafsiran ayat eta besa kitu tah. Lantaran bangunanana hektaran. Di samping hektaran kamarna ge meureun ribuan. Satu kamarna bae hiji kamar bae panjang mun dicaritakeun eta tafsiran eta. Ieu mah sakamarna bae sakamarna ayat 70 dipan. 70 dipan sakamarna dieusian hiji dipan ku awewe hiji. Masya Allah, ulah ngabayangkeun awewe urang gorda. Awewe urang curug ulah, sebab curug masak kitu geulis teh mun dibukaan pitak makan aya bae. Pitak aya doton aya. Ieu mah 10. Masya Allah. Sakamar 70 dipan 70 awewe. Iya kering. Anu dibayangkeun ku urang moal aya cedaan, moal aya pitakan. Ih, geus pokona mah lamun dibukaan ku urang da sakamar eta meureun susu 70 kali 2. Abo, eta Haji Pendi mah geus paeh ti heula di dinya. Memeh ngalengka geus paeh. Eta geus teu bisa kabayangkeun gareulis tah bidadari ngaranna ge. Nah ieu lah sorga. Eta singkatna bae seperti eta sorga.